Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dina pertemuan anu salajengna insyaallah pribados bade nyaritakeun hiji hikayat deui, nu mana ieu hikayat tercantum dina kitab Irsyadul Ibad dina bab wudunya. Nu mana aya hiji hikayat anu unik. Jadi langsung bae nya. Hikayatna kieu. Dina hiji waktos Syekh Junaid, duka nami panjang nama duka naon ngan di dieu mah disebatna namina Junaid nya. Kalaresan eta Junaid teh nuju gaduh panyawat soca nya. Cik urang mah socana rada burem lah gitu. Teras eta Junaid teh cik urang mah manggil ka hiji dokter, nu mana eta dokter ahli di bidang soca itu, supaya diubaran supaya cager. Teras diparios ku dokter teh ieu Syekh Junaid teh socana. Beres diparios kitu ceuk ieu dokter, lamun misalkeun panon anjeun hayang cager, cek dokter ka Syekh Junaid, ayahna ieu panon ulah nepi ka kakeunaan cai. Lamun ieu panon kakeunaan cai otomatis bakal nambahan ripuh gitu. Kos urang geuning lamun keur gering nya ulah kakeunaan cai cenah bisi anu cek dokter teh gitu. Teh ieu sami. Cek dokter lamun ieu dua soca anjeun kakeunaan cai engke bakal nambahan buremna cenah gitu. Bakal nambahan teu ningali. Beres kitu wih deui teh dokter teh da beresnya mariksana. Tapi teu lami ti kitu da kabiasaanana sateu acan ayeuna naon bobo teh gitu. Syekh Junaid teh osok ngalaksanakeun wudu heula gitu. Geus kabiasaan. Urang mah langsung dugsak we sare bae nya. Tah lain ari para wali pada ayeuna. Ulama kapungkur mah nya. Saking ku apik-apikna pasti ngagaduhan wudu. Sabab lamun jalmi maot keur kayaan wudu insyaallah maotna husnul khatimah. Dan geus kabiasaan geus dawam sateu acan bobo teh sok ngalaksanakeun wudu. Teras nya ieu Syekh Junaid sateu acan bobo teh da sabab kabiasaan teh moal pati didangu lah cenah omongan dokter mah. Sabab yang geus dawam kaula samemeh sare sok ngalaksanakeun wudu. Nah, terus eta Syekh Junaid langsung we wudu tah. Geus wudu biasa salat 2 rakaat nya. Terus netepan rengse langsung bobo gitu. Terus kayaan bobo kitu urang maletos lah sawengi misalkeun nya urang kaetang bade subuh misalkeun jam 4 teh mah. Pas ayeuna gugah ieu Syekh Junaid dikagetkeun. Kagetkeun ku naon? Ieu socana nu asalna burem nu kurang ningali dicagerkeun ku Gusti Allah. Sabadana ningali socana atau socana tos tingali jelas deui gitu. Tingalian tos jelas itu buram deui. Pasami hatipan ieu Syekh Junaid ngadangu suara hatip nyata suara tanpa irim. Nu mana ieu saur hatip anu ngagero ka Syekh Junaid sabab ayeuna anjeun dicagerkeun ku Allah, sabab anjeun geus ninggal kana soca anjeun fi ridhoi dina ridho kaula, sabab anjeun lebih memilih karidhoan kaula nyaeta ngalaksanakeun wudu jeung salat tinimbang ayeuna naon memperdulikeun soca anjeun. Anjeun geus teu peduli kana soca anjeun ayeuna. Tapi anjeun geus memperdulikeun kana ayeuna naon
wudu anjeun jeung salat anjeun pikeun kaula ceuk Allah tah. Ayeuna ku sabab anjeun ngutamakeun ibadah ka kaula, anjeun dicagerkeun ku kaula nya. Tah beres segitunya. Tah pokona mah lamun jalmi nya tos bisa ngadangu sora hatib, berarti eta jalmi cirina geus jadi wali nya. Lamun urang mah ngadenge sora hatib aya sora tanpa jeum nya reuwas. Da ari wali mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kasieun. Jeung pasti bakal ngadenge hatib. Bahkan cek ieu hatib lamun anjeun menta hayang disalametkeun tina neraka jahanam oge nya kusabab ayeuna dawam wuduna kitu bakal disalametkeun. Tah ieu amaliah jang urang. Lamun urang hayang salamet ke di akhirat kudu dawam wudu. Tah beres kitu lami kalami tah dokter dongkap deui. Anu mana si dokter teh anu tos marios ka Syekh Junaid bahwa lamun ieu soca hayang cager tong hayang buram deui hayang jelas kudu tong kandelan ku cai. Pas dongkap dokter ka bumina Syekh Junaid ningali ieu dokter kana socana Syekh Junaid teh kayaan geus sehat. Ngarasa aneh gitu. Padahal cik urang mah nya lamun ayeuna berobat jalan lah, can meujeunna cager gitu. Cek ieu dokter langsung naros. Kunaon eta sababna ayeuna soca anjeun jadi cager pan kamari mah gering keneh gitu. Urem keneh. Nah ayeuna mah geus cager gitu. Cek ieu Syekh kaula mah teu ubarna naon. Mung kaula mah da di agama kaula mah gitu. Disunahkeun wudu heula sateu acan bobo. Tah kaula teh ngalaksanakeun eta. Memang cek dokter teu kengeng ayeuna kaandalan cai tapi kaula teh geus jadi kabiasaan. Samemeh kaula ayeuna bade bobo teh sok ngalaksanakeun wudu jeung salat. Kaula teu didangu we omongan dokter teh. Kaula wudu, kaula salat sare we. Tah enjingna teh alhamdulillah cenah nya. Panyawa teh diangkat geuningan ku Allah jadi damang deui gitu. Wa kana tabibu jeung aya eta si tabib teh Nasranian nyata bangsana bangsa Nasrani lain Islam gitu. Tah sabadana ngadangu kana carita kitu ayeuna Syekh Junaid cager socana ku sabab wudu nya anu diajarkeun dina agama Islam fa amana fil hali mangka iman asup Islam eta si dokter teh fil hali dina waktu harita langsung harita keneh yakin bahwa Islam agama anu paling bener gitu. Cek ieu si dokter haza ilajul khaliq lal makhluk. Ari ieu mah da kusabab keanehan gitu nya bisa cager kusabab perkara anu aneh teh ujug-ujug cager ieu mah cik urang mah naon diubaran langsung ku dat anu maha ngadamel lain diubaran ku makhluk. Bari ayeuna aya kaula teh eta anu cik urang mah sabalikna lah kitu kaula ayeuna keur kayaan cik urang mah gering soca. Tetapi anjeun ayeuna kaayaan cager soca. Tamentak nya lain ayeuna naon da soalna ulama kapungkur nya dikuatanana ku karomah-karomahna gitu. Takkan meunang nyaritakeun karomah nya kamuliaan anu memang bener gitu. Taku zaman ayeuna mah naon jalmi geus lemah kana karomah geus teu percaya ayeuna mah. Padahal ku istiqomahna ibadah nya ku dawamna ibadah insyaallah nya bakal timbul karomah kamuliaan ti Gusti Allah. Tah lamun aya jalmi carita masalah karomah katinggalina ku urang jalmi teh istiqomah dina ibadah bisa jadi eta karomahna bener. Tah ieu kitu ku sabab cai wudu bisa cager ayeuna naon socana nu asana tina ayeuna gaduh panyawat burem nya kurang jelas jadi cager nya. Tah ieu salah sawios ayeuna karomah para aulia sakitu
anu kapiatur nya. Mudah-mudahan ieu jadi naon picontohan jeung urang sadaya, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun dawam wudu. Hud masofa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.